Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. A'darus sholati ari udurna sholat. Isnani eta aya dua. An-naumu kahiji sare wa nisyanu jeung kadua poho. Titik. Eta pembahasan udur sholat. Udur sholat teh nyaeta pohoan arek sholat teh urang teh ngalaksanakeun sholat encan udur sholat teh aya dua perkara kahiji ku sabab sare kasarean rek sholat duhur teh berarti pas udang teh urang can sholat duhur jam 2 tah buru-buru langsung sholat duhur atau sholat asar ya jam tengah 5 karek udang buru-buru sholat asar kaduana ku sabab poho tadi teh sholat encan apa padahal encan itu udurna sholat